Aja diseruakeun jeung me. Angong, acara ngobrol kopi angong, fokus belajar capuk angong, Simperan goblok. Baturan ngasir hayo PPKM riut lah muatan kalau beki eueuhan teh mah aing mah hayar ojek teh euy eueuh tisuk jedur sore jedaro oge lapur teh jeje acan boro-boro kasia aing oge dagang hararese gara-gara PPKM teh lieur aing goblok kumaha yaan apur isuk-isuk nepi ka wayah kieu ge eueuh jeje acan sarua ripuh urang ti ditu tuh kadiekeun ka pangkalan teh aya hiji nini tuluy kumaha ujang ojek cenah ojek teh ka mana ka hareup bawa semetinya ujang ongkosna mere kangkung saplastik bae mah ceteri do abi masuk coba ojek diseruakeun jeung me alabatan ngojek jeung me anjir cukup kan pisan weuh lapur euy teuing lamun kurulang kuriling aya alabatan angkot jeung kurilingan deui rek tepi ka irahanya ieu Gusti bagus ripuh usahaku PPKM lah Bang di dieu eueuh di ditu ripuh kuriling deui nama tuh ada kan itu kan dia suka tuh kan dia asupan can kan dia ketua emang ya mana ya ojek biasanya suka laliwat nah itu ojeknya ojek ya siap mana Mang Mang Dedi eta Mang Dedi pengrajin oh sancang iya siap berat eta Mang teh ayan berat ka Mang Dedi Mang muhun ka Mang Dedi siap Mang mau direk dia tuh ka Mang Dedi sancang mah pengrajin nah tah abdi ge gelang ti Mang Dedi kualitasnya terjamin produknya oke Mang lah hayu sok aja kan basina lah mah aya nu iya tuh ka Mang Dedi mah non ieu Bang usina sayuran ya Bang ya muntah mah
Kembyang. Waduh. Ya, mata kan kudu dek kuriling itu kain oge. Kudu kuriling mah begunangan. Nah, bahasi, oh, dadus aja di kana udah sirama. Dan itu Kang Pedung. Cing penumpang enggak eueuh. Penumpang enggak eueuh. Asa tak naik atuh. Timperan goblok. Upami saderek peryogi aksesoris pernak-pernik atanapi kerajinan anu bahana tina kakaian tepangan wae Kang Dedi alamatna di Kampung Sukalaksana RT 04 RW 06 Cibalong Garut Sancang. Kang Dedi teu nyadiakeun katel, teu nyadiakeun liweteun, teu nyadiakeun goreng cau nu aya kerajinan tina kai. Kang Dedi Ra Sancang.